Imam Nawawi untuk kudu umat Islam ngajawab salam aya 4 golongan umat Islam. Hiji teu wajib ngajawab salam ka umat Islam anu torek. Kira-kira bapak-bapak torek teh? Nah, teu ngajawab. Kedua, teu wajib umat Islam ngajawab salam lamun keur nabok. Eta mah jadi bursa. Bimbabi itlaqi nabok wa iradati mod. Keur modal. Lamun aya nu salam teu wajib dijawab. Nu katilu umat Islam teu wajib ngajawab salam di mana ayah semak malam Jumaah jam 10 lampu kabarnya geus pareman ciri pribumi keur naon keur hees keur jeung anak teu wajib ngajawab kudu salam. Nu kaopat cek Syekh Imam Nawawi umat Islam teu wajib ngajawab salam di mana orang kudu salam apa kuburan. Kira-kira sok aya ngajawab tah. Lamun aya nu ngajawab urang apa kuburan maca salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, kudu dijawab wa alaikumussalam. Jarangna jam 12 urang kira-kira tulus mah. Tulus mah tah. Wah, mangket kaget komo lamun jam 12